Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedat ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun Sudagar Batik bagian ka dalapannya ieu karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Embe teh dijual nen. Dijual mak. Nah make dijual atuh. Dawa deui embe teh mama sok aya wae. Cek si nen bari ngosom. Nyelang cengkat neuteup banget indungna. Pan hayang meuli papakean maneh da mah ieu duit di mana atuh? Nya mak duanana dijual kitu. Henteu ngan hiji anakna ieu. Kasaha mak? Sabaraha dijualna ieu? Kasanu keuli 3,5 atuh. Pan si Adung teh rek disunatan. Engke cenah memeh munggah ieu. Paingan mak. Paingan kamari teu nembong-nembongkeun we ka abi teh mak. Papakean wareu teh. Alus mak, alus. Mak bajuna ge ih tariko cenah. Ditaretes kunaon teh eta mak. Anu halelang teh geuningan mak. Aduh, kuling ge kabita. Mun meuli baju kitu mahi meureun mak ku ladang embe. Taliko mah atuh palantin nu disunatan ujang. Ganing pas kuring disunatan teu make baju tariko mak. Cek si inen neuteup ka indungna. Tuda beda urang mah ujang. Mun aya keneh bapak maneh mah onamannya kadu gawe meuleunan. Balik kidril wae mah nya. Kidril calana kidril deui nya. Ameh wajalma salung wae jang kopeah. Papatasan mah nya. Hayang papatasan sing loba mah lame ketep bulan puasa papatasan. Lah kumaha engke wae atuh jang nya. Mahi ari duitna urang meuli. Perluna mah papakean wae ayeuna mah nya. Perluna mah papakean wae ayeuna mah nya. Piraku tamahi sugan mahila. Kuring teh mahila. Kuring teh hayang saan we. Atuh mana atuh mak duitna. Kuring teh hayang ngilikan duit teh. Acan atuh, acan di duitan engke cenah ujang. Hari geus deukeut ka lebaran. Anjuk pamali mah yeuh unjak anjuk batur oge pamali. Lain di anjuk ieu teh kahayang emah wae kitu. Jang hitung-hitung mi HP ambe teu ceng duitna. Pan ambeh embena oge di dieu keneh ongkohnya jangnya. Ai emak kudu diparaban keneh atuh kurang kitu mah mak. Puguh wae nya kusaha deui atuh. Wayahna nya da moal lila ieu minggu hareup ke kumaha dicokot. Adi emak kahayang teh heug we ngogan ka nya mah nya. Hayang ngasaan pungkil nama menang maraban sorangan atuh mak. Lah antong teuingnya ngalap-ngalap nutan kaluhan mah ujang.
hayang daging mah urang meuli wae ka pasarnya empalna engke duitna lamun geus kasalima nya Ujang. Nya manya bari meuli papakeannya jeung pepetasan deui mah nya. Ka hade poho mah hoyong pepetasan Ujang teh. Heueuh lah pok deui maneh teh kana pepetasan ceuk indungna ceg kana buyung leos keluar rek ngala cai kituna sabari sakalian mandi. Petingna si Inen teburu-buru hees cenah nyileuk wae inget kana janji tuda teuing kumaha resepna lebaran engke mah kita bisa sare sagala yeuh teh nyileuk wae geus peuting duh da inget wae kana papatasan tuda abi teh nya hayang meuli papatasan leuh lesep euy lasap disenget beledag isukna pagetona hari tepung jeung babaturan cenah geusan ngarit mawa atau ngarit atawa ngalasuluh taya deui nu dicaritakeun iwal ti karesep dina poe lebaran engke mah cenah make papakean weutuh bari nyeungeut pepetasan. Dulag di masigit geus ngadur-dur ti isuk keneh ngabejaan cenah engke peuting malam salikur si Inen geus pok deui nanyakeun iraha rek indit ka pasar. Ke atuhnya ulang pentah heula duitna. Nya manya ka hade ulah poho mak. Ceuk indungna kituna ngeleos indit ngajugjug imah sanukri. Punten Jang Uki punten. Aya naon teteh, aya naon ieu teh? Asa kurarewas-rewas kieu. Eta Jang Uki, kuring teh rek minta ladang embe teh ya. Rek dibawa ka pasar. Ari teteh, apaan cenah keur lebaran? Nya Jang Uki, pandayeuna teh geus maremaan atuh. Budak wae tuh geus ngareunghik wae lewe. Ke atuh heula tempo heula nya kuring rek kajual heula koprah yeuh. Lah atuh Jang Uki ari santek deui mah sok sagala mahal ieu. Mending ayeuna keneh nya ngarajong-jon ieu teh. Ari teteh ceuk kuring oge yeuh rek kajual heula koprah. Ke geus aya dianterkeun. Iraha atuh Jang Uki sing puguh we nya kuring teh ngaradeudeupeun. Kieu wae teh sajolna wae. Namuneun dianterkeun ieu geus aya mah. Indung si Inen balik pasomona rada mesem. Si Inen baeud di bejaan duit luput cenah poe nyerelek. Dulag beuki rame geus mimiti darderdol nu nyeungeut pepetasan jalma cuhcih nu ka pasar anu kabalong kuma adat wae rek lebaran sasadiaan hayang puas blag blig blug sora jubleg panipungan ngalayanan sora bedug di masigit. Kituna ngarep-ngarep nu nganterkeun duit teu jol wae jaba babarinjan. Ngadenge budak ngarenghik wae tanggal 8 likur leos deui nagih. Kasampak sanukri keur ngabedakeun di pipir imahna pamajikanna keur putpet ditepas hareup teu ngadagoan ditanya heula pok wae harita nanyakeun duit. Ari teteh ieu pancek kuring oge yeuh rek dianterkeun ka ditu.
rek dianterkeun. Dasar lah, tapi nang di bejaan. Kayaknya diaturkeun teteh kan itu. Hal ari yang oke ya. Maneh deui yo pan pake teh lebaran atuh kuring mah can naon-naon meuli kelebudak kalunya. Anya, ari kumaha tuh ieu? Can aya deui. Koprah diajukeun da eueuh duit cenah di dituna. Aduh di mana wae pilaku yang oke teh ngepel-ngepel duit sing kalunya wae aduh kawedak Yasim ieu. Wayana wae, da can aya. Lain teu karunya kuring ge. Kalar gilil wae heula tuh. Galal kiril ka mana ieu ka mana nu masak ngajual embe ge ieu bakasku teu aya gilireun jang uki onaman atuh sakala nyampak nah kitu bata bandu atuh. Butuh ku lauk mah kop-kop tah nyokot atuh. Neng sabarahaeun palitunganana. Komangke wae atuh teu teh. Nah lebutuh lauk lebutuh lauk mah sakalian budak mah boga dina kula ieu butuh sate teh duit lain menta lain kekeh sate menta duit kuring duit budak ieu ladang embe benang hese cape malaban kan geus paheut cenah bade sate pakeun lebaran jang uki. Aya ge 5 ketip ya. Rek dibawa. Wahyana bae atuh. Sakakana sakieu ayana. 5 kasip mahikala naon duit 5 kasip atuh cek indung si Inen nyereng bade toge terjanji dicicil janji beres cenah dina lebaran ngadenge cekcok pamajikanna terus ngomong bari nyanyakel baju nuker di kaput ulah ambek maneh teteh da lain teu karunya kuring teh henteu ieu teh bakatku eueuh kitu sotenan ieu kuring mah ieu ngaput baju ge teu beunangan juk ieu teh kuring mah teu nanyakeun baju rek nganjuk rek kontan kumaha maneh wae ka dieu sotenan nagih deuleu nagih ladang embe kilang bala daek nulungan ka budak yatim da kuring ge teu ngaharep teu atuh anu tong dikoreskeun ieu pamari kumaha arek dibawa yeuh nu 5 ketip atuh ce indung si Inen teu nembalan kituna leos balik bari nyusutan Cimata datang ka imah lebah lawang dapur Pak Asrog jeung Bi Unah. Nah, tas di mana nyane Alwia? Wah mah ka dieu teh rek ngarias. Sugan di neh maneh bantuan nipung atuh. Mangga wah calik atuh ka dieu. Cek indung si Inen sup ka dapur gek diuk. Mebeutkeun maneh kana salu bari ngarahuh. Kunaon maneh teh ieu siga nu susah atuh. Barabat wae dicaritakeun ti Mimi Tina. Nah maneh teh kawas nu teu nyaho wae deuleu kitu adatna si eta mah sok ngalawarakeun kana hutang lain ka maneh wae ieu kasalarea kitu pan ka ua oge sarua ladang huripan isuk sore kalakah bosen we nu nagih saperakeun kabayar satalen cenah geus 2 kali panen nah atuh teu basa-basa acan tate ieu kuring teh satadina mah kalunya ka budak hayang ganti pakeun atuh
satadina manggeseg we kana hate teu nyana geuningan baris kieu wa. Teu karunyaeun nu kitu teh ka budak yatim. Ari uwa teh lain teu hayang nulung. Da puguh ti mana atuh. Wayahna we atuh inen ujang. Sing sabarnya keun da pangeran mah walas asih. Piraku maneh teh eueuh milik kahareup mah ceuk uwa unah kituna usapan sirah budak. Si Inen dicombok gitu kalakah ka ngagauk ceurik ka Nyanya Rian. Kocapkeun ayeuna malam lebaran unggal dapur haneuteun kudu olah buruan reang ku oncor ngan indung si Inen nu teu aya gawe teh ngan nyangu wae jeung midang lauk cenah menang nyair tina kulah di pipir. Tadi ge wanci magrib geus asak na aya ari tumas tumis sautak saeutik mah pamahanan tinu deukeut babantu digawe ti beurang. Berkah sakalian dahareun poe lebaran mah teu luput ngan anu dipake kanyeri teh nenjo eta nyuuh anu digigireun nana nya ti wanci magrib nangkuban teu cengkat-cengkat narangsa jeung handeueul kahayang nyantong teu ka laksana tapi sakumahana oge nyerina hate si Inen moal nanding kanyeri indung. Nu teu laksana harita nenjo anakna suka seuri poe lebaran hate perih lir digerihan moal katapi kurasa nu can ngalaman. Aduh nyeri hate teh nyeri ieu hampura Inennya hampura teu lakasana geuningan nenjo anak teh suka seuri dina poe lebaran perih hate teh perih. Aduh hampuranya hampura sora dulag jeung papetasan ngajual anu ngajulan kana jajantung galindengna nu takbir matak ning sariak kukurayeun nyak serak sumarambah kana bayah aya kalar kaya ketir rusras kana pipaeheun ka akhirat ngareret kanu keur nyuuh digigireun timbul hayang panjang umur perasaan hayang neuleuh anak panggih bagja cipanon diumbar maseuhan pipi teu karasa leungeun siga nu hideung sorangan ngusapan sirah budak ras ka bapana nu geus taya di kieuna. Cek wang-wangan bareto isuk nadran teh ngiring-ngiringkeun si Inen ginding moal teu haripet ngajingjingna kendi jeung rampe diwaaskeun sapanjang jalan nilik maneh amprok jeung batur rutret ngabanding-banding baju batur jeung nu sorangan taya teu nyana geuning kieu jadina teng teuingeun anu dikaniaya. Moal nyadran ieu mah teu kaduga sieun hate teh beuki raheut tapi tega teu nyadran mah kitu kajeunatna salaki anu sakitu nyaheunna bareto mun maksakeun ikhlas kitu nenjo budak nalangsa make baju asa tambalan rek indit sebelat teu indit asa kahunsangan piraku sugan atuh bapana teu didaueun teu ditadran oge salebaran mah ras kasih kasya sekarang sadu kamana maneh teh kasya
teu karasa leungeun neulkeun kana angen. Asa rek ragrag wae jajantung ka mana atuh budak. Ka mana budak teh atuh ka mana? Nah, maneh teh geus genep tahun sabeja-beja. Ya mun paeh di mana atuh kuburanana? Mun aya di kieuna, mun aya mah nya ngawulan kembang. Mun aya keneh di kieuna di mana ayeuna atuh? Mun aya kitu daekeun ngarasanan, nu daekeun mele dahar. Cipanon beki juuh, beki peuting, beki jempling. Soalna nu takbir beki matak rajak. Sareng waktosna seep Ibu Inen muhunnya. Ibu Widiawati hatur nuhunnya. Ibu Widya parantos hadir. Insyaallah enjing atanapi pageto diteraskeun deui dina seri ka salapannya mangkince ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.